mata teuing jeung soca urang kadah rada ditahar ulah pati dipake ningali ulah pati dipake mencrong karena nikmat nu aya di batur naon sababna lamun urang teu bisa mengelola kana hate urang maka bisa jadi akhirna jadi iri dengki ka dituna hasud naudzubillah min dalik tuh mana naudzubillah berbagai bayar listrik kudu beli beas beli minyak beli mukena beli kopiah hayang ngising kawesek saya berapa ngising kudu ya lamun gitu di kota lamun di kota mah akan kurang ikris apalnya lamun ngiih 2.000 lamun ngising 4.000 eta teh normal lamun mencret mah 4,5 mata kesimpulan ke pernah eta ngiih jeung ngising ngiih 2.000 nya ngising 4.000 duitna 10.000 tuh pulangan cek tukang baca teh cenakan karena ngising gede we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kapanasan ayeuna mudah-mudahan ke di yaumil kiamah kengen iuh-iuh di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimina wal mu'allimina wal mu'addibina wal murabbiyina wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu paling kuring dipihormat di unsur forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Kepala KUA atanapi nu mewakili sadayana. Anu kuring dipihormat Bapak Kepala Desa aya saurna kepala desa di dieu kepala desa termuda keur mangora keneh jabak kasep tepuk tangan ke kepala desa anu setiap waktu setiap saat nampung kana aspirasi masyarakat. Salagi eta aspirasi kanggo kamajengan urang doakeun mudah-mudahan sing enggal nikah amin. Atuh deui oge teu hilap ka Bapak Kepala Dusun aya anu setiap waktu setiap saat berpikir kumaha carana supaya warga masyarakat hirup rukun betul. Sabab mang pirang-pirang dinamika anu terjadi di masyarakat aya segolongan tipe masyarakat teh lamun diajak kerja bakti tarapur aya begitu nu mana
aya deui golongan masyarakat teh anu pagaweanana ngan ukur pase anu hiji nyebut kampret nu hiji nyebut kadal gur dut. Bahkan aya deui tipe masyarakat teh anu hayangeun nyandung tapi teu gaduh kawan tut jiga pakuwu mana pakuwu. Bahkan aya deui tipe masyarakat teh lamun teu kabagian beras raskin jeung BLT osok man aya nu kitu nu mana. Tah lamun teh mah aya anu sok manyun nu kitu ngaranna dus. Begitu hilap ka Bapak RT sinareng Bapak RW anu unggal poe capek gawe nguruskeun warga masyarakat teu pernah pilih kasih rek anu akhlakna goreng kata Nabi anu akhlakna nyorang. Mimiti urusan keamanan, kesejahteraan, kematian, bahkan urusan nguruskeun beras raskin jeung BL. Ngan lamun RW jeung RT nageri terkadang masyarakat sok hareha. Lamun aya warga masyarakat anu hare-hare ka RW jeung ka RT eta bisa jadi aya dua kemungkinan. Kemungkinan anu kahiji bisa jadi masyarakatna goreng hak. Aya nu ngaku. Kemungkinan anu kadua bisa jadi RW jeung RT na pilih kasih di saat aya bantuan ngan dipikeun ka dulurna hungkul. Tapi sok sanaos kitu. Urang ngadua mudah-mudahan RW RT jeung masyarakat nasing sarara. Amin ya robbal alamin. Oge anu kusim kuring dipihormah. Reng-rengan jalma-jalma anu marulia. Katingali kusim kuring di dieu ngariung para ahli ilmu hungkul ngajajar oge para ulama, abaris para kiai sareng santri nyampak oge para pemuka agama. Mobil khusus ketua MUI Kecamatan Cidolog, ketua MUI Desa, para pimpinan majelis taklim, para pimpinan pesantren, oge mobil khusus Sohib Simkuring pangarsa Kiai Cecek Abdul Kholik anu Simkuring jeung anjeunna teh kantos di Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya sakelas mung benten nama anjeunna mah Putra Al Mukarram Simkuring mah santri biasa keur harita teh patah Kiai Cecek mah keur di hudana teh diogo pisan ku dewan kiai. Alhamdulillah. Memang Kiai Cece diogo ku dewan kiai, tapi lamun di Gunang Banding urusan kasep mah menang Simkuring. Itu Simkuring teh sebenarnya mah era ku ibu-ibu, duh gitu minimal rencerok. Palingan aya peribahasa daun jambu manubul baju lebih Nuki Ahmad, ibu-ibu tinggal lieu tinggal mau balik mirip Rafi Ahmad. Simkuring mirip entah bu menyebutkan mirip berarti salah ditinggalian. Simkuring mau balik Rafi Ahmad mah artis, Rafi Ahmad mah papan atas, Simkuring mah papan kai. Rafi Ahmad mah loba duit, Simkuring mah butuh keneh duit. Sarua Kiai Cecek butuh keneh duit. Mantap kuasa gitu. Mudah-mudahan ku pertemuan ieu urang sadayana kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Oge anu Simkuring dipihormah Ibu sinareng Bapak, para jamaah ahli pangaosan. Simkuring yakin sumpingna ti bumi masing-masing lain teu boga kasibukan leres. Aya nu sagala rupa ge ayeuna teh ditinggalkeun heula. Pagawean di sawah ditinggalkeun, ka sawah ditinggalkeun, ka kebon ditinggalkeun, salaki ditinggalkeun. Abdi bakal henteu? Sok sanajan pinuh ku kasibukan tapi nyempetkeun dina dinten ayeuna sejanyuk cuk jalur pitutur Rasul ngeban tugas ajaran pangeran nampak papatah data agama estuning sepiing pamrih rame ing gawe ikhlas ridho malah mandar kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk tadi katingali kegiatan-kegiatan anu mulia Masya Allah nya Simkuring tadi ditonggo ngobrol sareng ketua MUI kecamatan sareng ketua MUI desa. Saur nate kegiatan ieu teh sok dikurilingkeun
di zaman iuran 100 rupiah ayeuna tos dugikeun ka 2000 betul dugikeun ka biasa nyantuni anak yatim. Subhanallah, aya di dieu anu hoyong janten kekasih Rasulullah, aya anu cinta ka Rasulullah, santuni anak yatim lain ngukur diusap sirahna hukul tapi ku urang dipikanya insya Allah. Hadirin ibu bapak sadayana, supados ieu bahasa teh teu ngaler ngidul ka ditu ka dieu, maka urang judulan. Judul dina pangaosan siang ayeuna nyaeta hate sebagai alat koneksi jeung Allah Subhanahu wa taala. Cek diulangi ku ibu-ibu nu belah di judulna naon Bu? Ulah teh cara ngapal hungkul. Hah? Hate sebagai koneksi, hah? Alat koneksi jeung Allah Subhanahu wa taala. Catet dina hati masing-masing. Ngan simkuring rek narosalah ka ibu-ibu wios ngaosna ku simkuring. Ridho papanasa, ridho ngaosna ku simkuring, ikhlas, moal ngamek, moal ngamekan, moal ngabandungan. Alhamdulillah. Cak ulah aya anu indir, kamari ge aya anu balik keur ngaji mawat. Mantak cicing dede ulah ka mama. Hadirin ibu bapak sadayana. Allah Subhanahu wa taala kurang ngaji heula. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an surah Al-Mu'min atanapi aya nama lain nyaeta surah Ghafir ayat 60. Anu unggulna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dina ayat ieu Allah nerangkeun dua perkara. Hiji nerangkeun bahwa di mana-mana anjeun rek ngadoa saur Allah pek minta ka kami nu bakal ngaijabah. Nomor kedua, saestuna jalma-jalma anu takabur jul tina teu daek ibadah ka kami nyiapkeun neraka jahanam anu hina dina. Naudzubillahi min. Ketika urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, tuluy doa urang teh diijabah ku Allah. Dina waktu eta Allah keur nemongkeun sifat Rahman Rahimna. Ciri bahwa Allah teh nyaahan ka hambana maka diijabah ku Allah. Kemudian ketika urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, kari-kari doa urang teu diijabah ku Allah. Dina waktu harita Allah keur nemongkeun sifat Jalla Jalaluhu, keur nemongkeun keagunganana Allah, bahwa Allah teh agung, bahwa Allah teh Khaliq anu nyiptakeun, teu bisa diutar-atur ku urang selaku hamba anu statusna adalah makhluk anu diciptakeun. Lamun cek orang Jawa mah saenake udle dewe. Lamun cek orang Jakarta siapa Allah? Ngatur-ngatur ka Allah. Kan di Jakarta mah bahasa geus ararane. Siapa Allah? Lu gua N. Ayo gitu. Nah, poin. Ngan aya hiji golongan jalma anu ketika ngadoa ka Allah, ketika minta ka Allah, pamintana ku Allah teu pati dicumponan. Tapi ieu mah beda kasus. Naon kasusna engke kapayun bakal kabahas. Bahkan bujeng-bujeng 100%, cacak-cacak 10% oke dibikeun ku Allah. Panon minta ka Allah hayang awas tapi kalah ka haram. Cing tari. Jadi minta ka Allah hayang eces tapi kalah ka tor. Lisan minta ka Allah hayang capetan tapi kalah ka baler. Suku minta hayang jajak tapi kalah ka rem. Awak minta hayang cager tapi kalah kager. Padahal umur can kolot-kolot tuh. Aya di dia teu mah. Mantak anu gering malem we teu bisa kukumaha. Sakurang-kurangna tilu perkara ku Allah dicabut jalma anu gering. Nomor kahijina ku Allah dicabut tina tanaga mata ulah aneh lamun nu gering sok laleuleus betul. Kantos teu mah laleuleus atawa cangker.
Nomor kedua ku Allah dicabut deui tina rasa mata ulah aneh lamun nu geuring mah barang dahar nganaon oge teu ngeunah am batrawali pait am cengek lada am capit liat am tai ucing haseun kana sesuai didengengkeun. Beda ketika orang ayeuna keur cager nu geuning mah ditawaran naon ge embung sagala rupa ge betul. Ece teh keur geuring ayeuna teh hayang naon atuh hayang baso embung laras. Ece teh keur geuring hayang naon atuh hayang kupat tahu embung. Hayang naon atuh hayang cager. Laras gitu. Heuh sok atuh ari hayang cager mah ye dahar sanguna tuluy dahar obatna sugan we ku wasilahna obat ku Allah dicageurkeun sok tagera dahar embung. Atuh ku roti ngadahar obatna embung. Atuh ku cau ngadahar obatna embung. Atuh hayang naon hayang utah. Heuh ngaranna oge anu geuring. Patak lamun dibere awak sehat ku Allah Subhanahu wa taala bersyukur sok sanajan ayeuna ibu dahar ngan ukur jeung uyah tapi kondisi awak keur sehat begitu am da teu pati ngeunah teu kira jeung uyah unggulnya. Jadi ari keur sehat mah minimal teu ngeunah oge bisa asup. Betul. Sok ayeuna eceun keur sehat mah sagala rupa di dahar jengkol beuteuy asin pada itu terus naon deui tahu tempe daun sambal daun gedang jujukutan kabeh dihakan jujukutan teh lalam gitu karena di Cinolog mah loba lalamnya aya sayur mayur genot gitu matak katingali nu sok kadar genot mah bising lagi genot deui Allah kan nah jadi kuih deui ketika gering teh tengenah rasa dicabut rasana ku Allah. Nomor katilu ku Allah bakal dicabut tina dosa asal urang ngarasulah ketika keur geuringna oge teu ninggalkeun kewajiban sabab dina keur geuring didinya aya waktu keur kholwat waktu keur nyorangan napa kurang diri inget-inget karena dosa perdosaan nu pernah dilakukeun tuluy minta hampura istighfar ka Allah matak dihampura dosa. Cuk nu hoyong dihampura dosa di dieu cuk nu hoyong dihampura dosa sok ayeuna gara-gara ring gitu. Nah, ini kan tadi kembali ke kurang kompak lah, kembali ke bahkan lain dengan ukur eta paminta ke Allah segala rupa perkara geningan ku Allah henteu dibikeun. Nu jadi tukang tani minta ke Allah tani nah hayang hasil tapi bukti nah kalakah tinggal dak. Tukang dagang minta ke Allah dagangan anak hayang payu tapi dagangan kalah kah nam. Bahkan anu jadi pegawai hayang minta naik pangkat tapi kalah kah dipet. Nu jadi pejabat hayang dipikanya akurat ya tapi kalah kah dipikangeu. Bahkan anu tukang usaha hayang beunghar disuksuk didungdung dina usahana tapi kalah kah mis. Tapi kalah kahmis padahal usaha eueuh teureunang terus-terusan disuksruk didungdung hulu dijieun suku dijieun hulu banting tulang peras keringat tulang dibanting-banting keringas oge diperas-peras tapi kunaon anggar wae mis aya nu kitu heuh atuh dasar rere gesah nu butuh duit nya punya sok aya geuningan nu nawaran ka urang Anda butuh dana segar ku ece jawab si oke sarua gitu ya teh. Memang uang itu tidak akan dibawa mati, Bu. Betul? Uang tidak akan dibawa mati, tapi ketika salaki teu boga duit ku jadi pamajikan serasa mau mah. Aduh. Karena harang teu tulung ya punya. Jaba hareudang, jaba panas, mudah-mudahan di yaumil kiamah urang sadaya nangengengkeun iuh-iuh ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal alamin. Uang memang bukan segala-galanya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi ketika salaki urang boga duit, minimal nu jadi pamajikan bahagia. Betul? Kumaha nu kararieu mah cewek matre hungkul.
mata lamun bisa pek jadi jalma anu beung tapi ulah tapi lamun teu bisa urang terek jadi jalma beunghar minimal urang jadi jalma miskin tapi boga harga diri. Setuju? Asa kudu diwelkeun ieu mah well. Gitu kenaon beunghar oge ari korek mah dipake sodaqoh henteu, dipake tutulung kanu butuh henteu, dipake nginjem ka dulur henteu. Naudzubillah min. Aya pembangunan masjid ganggarateun, pembangunan madrasah ganggarateun, pembangunan pasantren ganggarateun. Duit urang terus ku urang digunung-gunung. Naudzubillah min. Poe di urang dieu korek atau bageus? Anu benar. Mugi Gusti ngahampura kana bohongna. Ibu bios lamun ku simkuring dibejakeun ciri jalma anu korek. Moal nama, moal megah, moal bendu, moal belikan, moal balik. Ciri jalma anu korek nyaeta sukuna jebrag. Allah si ibu cuma di suku aing jebrag. Karena naon cara hubunganana antara jebrag jeung korek. Di simkuring mah nu karoret teh biasana Bu Haji duka ari di dieu mah. Di dieu mah insyaallah balalageur amin. Hiji waktu Bu Haji teh indit ka pasar, di pasar maksud rek meuli tahu. Mang sabaraha ieu harga tahu jeung si Bu Haji? Oh cenah 2.500 Bu Haji. Bisa kurang teu 2.000. Lamun bisa kurang ieu kuring rek meuli 20 bungkus cek saha? Cek Bu Haji. Atuh cenah moal tiasa Bu Haji dan modal na oge henteu sakitu. Ah si Mang mah cenah erek dibikeun moal 2.000. Moal tiasa Bu Haji. Teu cocok hargana dihareup aya tukang tahu deui indit manehna teh ka tukang tahu nu aya dihareup ditawar deui Mang ieu sabaraha harga tahu 2.700 di ditu ge cenah 2,5 beri mahal 2.000 erek moal dia erek meuli 20 siki 20 bungkus geus atuh cenah moal tiasa Bu Haji teu cocok keneh eta harga si Bu Haji indit deui ka hareup aya tukang tahu nawar deui ka tukang tahu ku tukang tahu teu dibikeun teu cocok keneh harga terus ka hareup deui neangan deui tukang tahu anu lain teu manggih terus ku kurilingan di pasar teu manggih keneh tukang tahu akhirna bakat deui ku loba ku kurilingan akhirna sukuna jadi jebrag eta eta cik ningali dapal suku ibu jebrag atawa henteu sok geuleuh atuh hari ka nu meuli teh nawarna rendah-rendah teh kuduna mah nu meuli ayeuna di niatan ibadah nu ngajual oge di niatan ibadah nu meuli nawarna pek ngan ulah murah-murah teu nu ngajual oge urang ulah mahal-mahal teu lamun duanana geus di niatan ibadah nu ngajual teu mahal teuing nu meuli nawar teu murah teuing yakin eta duanana di rahmat ku Allah Subhanahu wa taala gitu well deh wae insya Allah. Nah hadirin ibu bapak sadayana yang lainnya getar karena bujur ya itu ya sok kayak WA tipun bojo tuh bener we itu kurang baca assalamualaikum papa sayang ente kita nah hadirin ibu bapak sadayana ini kanu tadi kembali ke laptop. Jadi saupamana di alam dunia aya bencana, aya gunung meletus, aya banjir bandang, angin puting beliung, bahkan engal kene aya pergeseran tanah di pulau Jawa Tengah anu ngakibatkeun bangunan ararancur eta teh sadayana adalah bencana anu gede tapi jeung simkuring mah eta sadayana bencana teh leutik keneh aya nu leuwih gede tibatan eta nu mana di saat diri diacuhkeun ku Allah dicuekeun ku Allah teu diparile ku Allah Subhanahu wa taala eta bencana anu nyata lain ngukur di dunia tapi malatas ngabikeun ka akhirat naudzubillahi min dalik tu mana naudzubillah ada tong bujeng-bujeng ayeuna dicuekeun ku Allah diacuhkeun ku Allah heuh paminta dibikeun ku Allah cacak-cacak urang dicuekeun kudu jadi pamajikan nu jadi salaki teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum komo nu saradieu mah ku pamajikan ari urang dia bapak-bapak na saradieu ku pamajikan teu heeh sok sanajan aya geuningan gitu ngaku nama preman dina dada na tato burung garuda dina pingping tato kalajengking ketika ditelepon mah pamajikan kring geus kitu tuluy diangkat halo beb aya naon
balik wae cenah maneh teh ulin wae cenah geura balik omehan budak akhirna balik mana bet ditelepon ku pamajikan mah jadi lamun di luar singa salaki mah di jero mah anggar jadi kucing deui nah itu bilang men ibu lamun dicuekeun ku Allah kumaha rasana cacak-cacak dicuekeun kudu jadi pamajikan salaki dicuekeun ku pamajikan dicuekeun kudu jadi salaki teu ngeunah dahar teu ngeunah nyin ieu dicuekeun ku Allah Rabbul Alamin zat anu ngamilikan zat anu ngarizkian zat anu ngahirupan zat anu ngamaotan anu boga surga jeung neraka rek kumaha teu cilaka urang salaku manusia naudzubillah min dalik tsumma naudzubillah. Nah mata para hadirin ibu bapak sadayana timbul pertarusan keke cenah kiai abdi mah ieu teh henteu ngarti kana ri Allah teh Maha Rahman Rahim Allah teh ngagubrakeun ku sifat Rahman Rahimna ngagubrakeun nikmat walaprak di alam dunia bahkan bujang-bujang ka umat Islam cacak-cacak jalma kafir wae dibere nikmat ku Allah betul sok sanajan aya konsekuensi ke dina akhirna. Kemudian pertanyaan anak, ongko Allah teh Rahman Rahim, ongko Allah teh teu pernah nyuekeun ka hambana, ongko Allah teh selalu malire kanu jadi hambana. Ngan pertanyaan anak, geuningan aya hiji golongan anu ngarasa dicuekeun ku Allah, pamentana ku Allah teu pati dibikeun. Naon sababna? Jawabanana sabab eta golongan teh lain Allah anu nyuekeun ka hambana, tapi eta golongan anu hatena maot lamun cek bahasa Inggris nama mod awakna mah sehat tapi hatena maot tipe jalma anu model kieu manehna leuwih sibuk neangan ubar keur ngubaran panyakit nu aya dina awakna tapi sementara poho neangan ubar keur ngubaran panyakit nu aya dina hatena nyeri sirah geuwat neangan ayo bantuan ibu geura nyeri sirah geuwat neangan heuh naon obatna minum bodrek anu Oscar nyeri cangkeng geuwat neangan nyeri suku geuwat neangan ader bujul karamian geuwat neangan sibuk neangan ubar keur ngubaran panyakit nu dina awak nah eta teh goreng halus tapi sementara poho neangan ubar keur ngubaran panyakit nu aya dina hatena lamun ayeuna hate geus aya panyakitan tuluy ku urang teu diubaran maka lila-kalilaan ieu hate teh bakal jadi parna panyakitna geus parna ka dituna jadi mahot mun cek bahasa Inggris nama mod keun kumaha we lah carana. Nah hadirin ibu bapak sadayana maka peryogi kauningan tipe golongan anu bieu teh dina prakprakan ibadah maka dina ilmu tauhid. Dina ilmu tauhid itu jalma anu ibadah teh kabagi 5 tingkatan. Kabagi sabaraha cenah? Sok turutan sim kuring jalma anu ibadah. Anu teu ngiluan kamari ge maot. Jalma anu ibadah kabagi 5 tingkatan. Hiji gopilin awakna ibadah hate nama goplah kaditu kadieu teu inget ka Allah ieu nomor kedua muridin awakna ibadah hatena oge ibadah boga tujuan nyaeta hayang meunang ridho Allah. Nomor katilu salikin awakna ibadah hatena oge ibadah boga tujuan hayang makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaopat wasilin awakna ibadah hatena oge ibadah boga tujuan nyaeta Allah nah hungkul sabab wasilin mah geus makrifat. Nomor kalima tingkatan arifin eta mah kagolongkeun kana wali majdud apa henteu. Nah hadirin ibu bapak sadayana
Jadi atuh golongan anu tadi anu ditolak doana ku Allah teh ternyata lain Allah nolak karena doana, lain Allah teu malire ka manehanana, tapi ku sabab hatena maut akhirna parem, teu bisa hurung, teu bisa terkoneksi, teu bisa tersambung, teu bisa terhubung jeung Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dongeng dina FM, ari nyetel dina AM nyambung moal. Jaka sembung mawa bedog teu nyambung. Nabang bari nyebut goblok ka simkuring atuh. Nah, hadirin ibu bapak saya, sehingga ku akibat eta akhirna timbul rasa ragu, ari Allah teh aya atawa henteu, ari Allah aya atawa henteu, sehingga terjadilah dialog antara tukang cukur jeung anu dicukur. Ceuk anu dicukur, "Mang, ari Allah teh aya atawa henteu?" "Atunya aya." "Sok cenah ka dieu heula atuh, Mang, calik heula ulah nangtung di dinya." "Ge, tukang cukur teh dieu." Geus kitu tuluy disuguhan cai. Sok saca ngobrol cenah, dileut heula cai naman. "Oh, mohon atuh hatur nuhun." Keceritakeun regot nginum. Geuning nu ieu mah cenah herang. Ari nu ieu naon eta teh seprit, Mang. Atuh cobaannya. Aduh, jeung rese deh. Tegas muir ya tuh, sudah ada di video. Aduh, atur nuhun teu naman. Da kumaha we cara nama daya yang minum atuh. Ari Allah teh eueuh cek tukang cek anu rek dicukur. Cek tukang cukur Allah mah aya mah. Eueuh aya. Lamun teh mah bener aya, beureun nanti hirup aing moal kieu. Geuningan aing teh teh semplek nincak sem. Kariweuh jeung kariweuh we hirup teh menta ka Allah geuningan ku Allah teu pati didenge. Aya Mang Allah teh. Eueuh cek aing. Geus kitu tuluy ditanya ku tukang cukur, "Ke Mang, sajan ku simpuring dijawab kuring rek nanya heula ka anjeun. Ari ceuk anjeun tukang cukur nu di alam dunya ieu aya henteu?" "Atunya aya." "Mana kan Mang tukang cukur?" "Geuning buktina tuh loba jalma-jalma nu jarang beuring." Buukna jabri, kelekna, bulu sukuna, bulu taeuna. Geuningan itu loba nu jabri. Tuluy dijawab ku anu dicukur, "Mang, itu mah jarang prikso teh, lain eueuh tukang cukur pedah we manehna teu daekeun nyampeurkeun ka tukang cukur." Geus kitu tuluy dijawab ku tukang cukur, "Ieu Mang, lamun teh mah itu jalma-jalma nu jabri teh lain ngabuktikeun bahwa eueuh tukang cukur, tapi eta nu jabri teh bener-bener teu daek nyampeurkeun ka tukang cukur. Nya kitu deui Allah, lain Allah eueuh, Allah mah aya ngan manusia nu teu daek nyampeurkeun ka Allah." Asa kudu dipel deui mah well. Betul? Betul. Nah, para hadirin ibu bapak sadayana, kemudian pertanyaan anak, kela naon atuh anu ngakibatkeun hate jadi maot? Diterangkeun dina kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali bahwa penyakit hati teu kurang ti 80 rupa. Ngan lamun ku simpuring dicaritakeun ayeuna tentu ieu waktuna ge moal cukup. Meureun kudu 2 jam mah. Simpuring rek naros ayeuna ieu geus jam 11.20. Ibu siap lamun ditambahan deui durasina saja? Lamun nepi jam 12 ya? Lamun nepi jam 12:30? Lamun nepi jam 1? Lamun nepi jam 1? Mun siap keneh pek ngaji sorangan kuring marek balik. Artina kumaha? 80 rupa teh seueur kacida ngan disingkat kudu jadi kolot baheula. Nu mana atuh nu disebut penyakit hate teh? Urang geredegeun penyakit hate teh diantarana nyaeta sifat-sifat cirik pidik, iri dengki, jahil kaniaya, kedul mantamul bunungul bau bedegong sombong kana bener hese beleke hareudang bayeurian sareng jeung paren gerges gedebuk gancang bincang geus pasarupateun gin dipikir goreng bacot unggah ada gurat batu gurat cai jeung gurat sagurat-gurat. Well dari wae eta teh begitu penyakit hati. Ibu ningali batur nu make emas tapi kunaon ibu anu panas diri salong. Eta penyakit hati.
Nah hadirin ibu bapak sadayana, kemudian pertanyaan salajengna kumaha atuh cara ngubaranana keun kusim beuring moal diguarnya kan penyakit hati we intina kumaha atuh cara keur ngubaranana numutkeun tinjauan ilmu tasawuf diterangkan dina kitab hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Ari Syekh Ibnu Athaillah teh jenengan asli nama panjang sararesna anjeunna ngagaduhan jenengan asli Abdul Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Asyakandari Asadili pandangan Asadili sabab anjeunna teh termasuk salah sawios tokoh di tarekat Sadiliyah. Tapi sok sanos anjeunna tokoh di tarekat Sadiliyah ya kitab hikam teh sanes kamu konsumsi tarekat Sadiliyah hungkul tapi dikonsumsi ku para ulama tasawuf lain ngukur di Indonesia tapi seluruh dunia. Anjeunna lahir ada beh gitu, lahir di kota Iskandariyah Mesir. Ibu terang Mesir? Eta lamun ti Raja Desa kabelah ditu poe teh Cileung Mesir. Anjeunna lahir di kota Iskandariyah Mesir tahun ke-648 Hijriah bertepatan jeung 1250 Masehi, wafat pada tahun 708 Hijriah bertepatan jeung 1308 Masehi. Numutkeun kalender Hijriah yuswa Syekh Ibnu Athaillah 60 hiji tahun, ulama besar. Subhanallah. Saur anjeunna dina kitab hikam halaman 42 jajaran kahiji ti luhur belah katuhu. Tah kabayang keneh min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami alama fa'altahu min wujudi zalal. Saur Syekh Ibnu Athaillah ciri hate anu maut ayat 2 rupa. Nomor kahijina adamul huzni teu boga rasa sedih, teu boga rasa kanalangsaan di saat ninggalkeun kawajiban. Cim kuring rek naros ka ibu-ibu. Bu, siap keneh papanasa? Capek henteu? Kuring nu capek mah. Cim kuring rek naros. Ibu suping ka dieu bade naon? Bade ngaos betul. Ari bapak suping ka dieu bade ngaos sami? Tapi bade ngarokok. Lamun ayeuna ngaos, sim kuring rek naros deui ari ngaosna nembe ayeuna ada nabi ti baheula. Heeh, tika pungkur nya punya. Lamun ngaos nanti kapungkur berarti sim kuring yakin tentu ibu minimalna geus apal kana babagan ilmu agama, minimal wajib-wajib wae mah geus apal mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diganjar mun dilakonan disiksa lamun ditinggal. Kemudian pertanyaan anak urang ngaji di baheula sementara ilmu urang geus meunang tapi kunaon geuningan terkadang urang solangan anu sok daek keneh ninggalkeun kana kawajib. Salat sering kaliwat, zakat ditelat-telat, umroh teu kaporo, moga haji teu daek jadi, puasa teu kaduga. Tutulung kanu butuh, embung katalang kanu susah hoream, diajak witir, kimir, duha, tara, tahajud, ngelut. Oh mau salat sunat jeung maca Quran, eta teh kieu-kieu teh lain batur tapi ieu mah sim kuring. Sok geura urang sebut ku sararea lain batur tapi sim kurang kompak. Lain batur ieu mah tapi sim acan cak kompak. Pasti kena aya nu balem sok ieu. Lain batur di kieu-kieu teh tapi sim urang aku ku sararea. Kan aya laguna domba-domba kuring di parabanku di pandianku kereneuh oge ku aku domba kereneuh mah beda bubuk goreng. Anu padahal urang teh juk jalur neangan ilmu tiap waktu, neangan pangabisa oge tiap saat, tapi ilmu ngan ukur jadi panghias kolbu sementara teu bisa malantas jadi aman. Naon artina ilmu tapi teu aman? Mending keneh amal tapi teu make ilmu, sanajan amanah mardud alias ditolak, minimal aya kamanfaatan leutik keur batur. Ibu jeung bapak sedekah, ibu jeung bapak mayar zakat tapi teu make ilmu, memang ditolak eta ku Allah Subhanahu wa taala, tapi minimal si miskin bisa ngarasaan duit ibu, tuluy si miskin minimal bisa ngadoakeun ka ibu supaya selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Coba ayeuna boga ilmu tapi teu amal, bujeng-bujeng keur kamanfaatan batur, cacak-cacak keur kamanfaatan dirina sorangan oge moal aya. Asa kudu diwelkeun deui wel. Heeh. Allah. Betul, Bu? Halo? Bu, eta teh jam 11 lebih 28. Ieu dugikeun ka jam sabaraha ieu?
Hah? Nepi jam 2. Aduh, tukang nyepeng sound system mudah-mudahan sing asup ka surga, amin. Sing ngilu jeung son-sona kabeh. Amin ya robbal alamin. Ini kan tadi kembali ke laptop. Eta nomor kahiji. Jadi lamun aya jalma ninggalkeun kewajiban tuluy teu boga rasa sedih saeutik-eutik acan geus dipastikeun eta berarti hate nama padeum teu bisa hurum teu bisa connect jeung Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Nomor kedua saur Said Ibnu Athaillah wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalali nyaeta teu boga rasa penyesalan teu boga rasa kaduhung di saat disoledat dina kasalahan. Tunggul dirarut catang dirumpak salah jeung batal terjadi aturan sahaok kadua gaplok tukang bobok tukang tarok tukang merosotkeun anerok tukang nyolok riang segala rupa dipigawe. Tapi ketika berbuat maksiat geningan teu aya rasa penyesalan saeutik-eutik acan tapi lamun kieu mah duh Gusti ieu teh maksiat abdi teh moal aduh kaduhung Gusti abdi migawe eta terus we aya rasa kaduhung hirup keneh eta ngan lamun geus teu boga rasa kaduhung acan teu boga rasa penyesalan saeutik-eutik acan geus bisa dipastikeun eta hate nama mun bahasa Inggris nama mod sok rayeuna Bu Ibu mimiti datang kesalahan teh diawali nanti hawa nafsu nu asup karena pikiran urang. Allah ngadauh inna nafsa la amaratun bisu saestuna nafsu amarah teh sok ngajurung karena kegorengan. Begitu hawa nafsu geus asup karena pikiran maka ulah aneh lamun tekad ucap jeung lampahna oge jadi goreng patut anu ditekadkeunana anu diucapkeunana anu dilampahkeunana mun sakadar sok diomongkeun batur naudzubillahi min dalik naudzubillah ayo we gitu anu jadi tekad nanti salahnya ketika awak ayeuna geringan wae Gusti cenah kunaon atuh aing teh gering wae teh padahal umur can kolot-kolot teuing red di luar pagi jeung nu gelo nah dari maneh nu gelo nyatu sia mah tina tong sampah nginum urut batur tara mandi baju ge geus kucel daki meuli geus biru nah geuningan maneh teh sehat wae nah ari aing anu dahar sagalaneuna 4 sehat 5 sempurna ditambah nginum sus aya di dieu nu resep susu aya resep nenen salaki ibu resep susu oh sok nyusu resep susu resep nenen aya nu sok ngagantel lain kan ukur budak jeung bapana keun eta mah keur nu rumangsa Allah kela atuh lawa gawe ayo wawel gitu tekad ucap jeung lampahna jadi goreng pat lamun tekad jeung lampah geus goreng patut maka terus we nu aya dina pikiran teh pikiran goreng nekad geunana goreng ucapanana goreng kemudian kalakuanana oge manggih status WA batur manggih status Facebook batur kunaon urang anu nyeri hatena halo kan ayeuna mah geuningan zaman update status dina Facebook dina TikTok salaki atawa hayang ngisi ge OTW modal tulis dina status boga salaki gering jepret dipoto geus dipoto tulis di upload suami saya sedang sakit sekarang sedang menggigil ngagibring sagede modar kumaha sia gitu ayeuna mah zaman gitu artinya kumaha jadi selalu goreng sangga we ka batur teh nu katingali teh gorengna hungkul batur teh teu katingali kahadianana mah naudzubillahi min summa naudzubillah. Nah para hadirin ibu bapak sadayana maka saupamina teu boga rasa penyesalan ketika disoledat dina kasalahan ku akibat hawa nafsu anu tadi teu boga penyesalan saeutik-eutik acan geus bisa dipastikeun hatena mah maot lamun maot hatena pareum teu bisa hurung teu bisa connect jeung Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dzalik anu saterasna
atau lamun gitu kumaha carana supaya hati urang lamun teh mah aya teh tapi anu hadir hatena anu maot supaya jadi hirup deui, maka di dieu urang kudu ngalaksanakeun resep para ulama sakurang-kurangna 3 perkara sareng mah seueur. Bahkan Syekh Ibrahim Al-Khawas aya menyebutkeun 5 perkara, bahkan aya menyebutkeun 8, bahkan aya anu nyebutkeun dugikeun ka 13. Tapi sakurang-kurangna 3 perkara nu urang dipigawe, 3 perkara ieu urang dilakonan, lamun boga hate maot jadi hirup deui insya Allah. Nu mana nu 3 teh urang geredegeun nomor kahijina taubatan nasuha, nyaeta tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah cenah kedah tobat kedah ka bina-bina. Kan sok aya geuningannya. Pamajikan geura tobat lamun dina rumah tangga kanu jadi salaki mang pirang-pirang dosa teu karasa kudu jadi pamajikan. Kanu jadi salaki. Pang-pang nama anu jauh ti pamajikanana eta teh mun salaki jauh ti pamajikan jauh ti salaki eta teh rentan pisan kana dosa. Aya di dieu carogenan udah mal di Bandung, udah mal di Jakarta aya. Mang tahun-tahun teu balik-balik. Wah jadi Bang Toyib ngumpul-ngumpul duit di gunung-gunung mang tahun-tahun teu balik. Hiji waktu geus di gunung-gunung jeung salagina ayeuna cenah waktuna balik duit anu loba urang pikeun ka pamajikan, urang ngabangun imah, urang meuli motor, urang meuli mobil, urang umroh, urang naik. Wah, sakoper duitna. Nepikeun ka balik kana kareta. Heheotan bari nyanyian. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Sugan we disawer ku pakuwu kan? Mana pakuwu lagi eueuh lah. Telah lama ku menanti dirimu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Lah anggar luhur nyawer. Aduh masalah bagja itu jadi salagi balik keheotan barinya nyanyian geus kitu nepi ka imahna trok deui pantona diketrok panto di imah ngan aya pamajikan ternyata pamajikan teh henteu kaluar. Kemudian diketrok di jalan ka tukang henteu kaluar ngan noong tina kaca aya utek-utekan panasaran tuluy pantona didobrak ternyata pamajikan ditudihan hansip. Naudzubillah ya be. Sedih henteu lalaki. Masya Allah. Sakitnya tuh di sini, Bu. Ibu, dosa nu jadi pamajikan kan nu jadi salah. Geratop, lamun tadi tobatan eta teh kasalahan, mata kotoran kana hate, ketika hate geus kotor, tuluy kiruh panyakitan, hatena maot, teu bisa nyambung, teu bisa connect jeung Allah Subhanahu. Naudzubillah ini. Masih dosa keneh nu jadi pamajikan. Baheula ketika ditanya aku nu jadi salakina sampai meh kawin neng hari neng teh masih parawan atuh kan tenan masih disegel. Ternyata padahal mah geus jebol ti heula naudzubillah min eta teh disebut parabola parawan dobol ti keceritakeun teh malam pengantin we tahun baru punten malam pengantin we hajat. Begitu beres hajat pentingna malam pengantina bulan madu teh penting nari beres malam pengantin isukna nu jadi lalaki teh ngahuleng bari ngecelakeun cai mata. Halo ternyata pamajikanana anu salila ieu nyebutkeun masih keneh gadis masih keneh parawan begitu malam pengantinan ternyata geus lain parawan. Siapakah orang yang telah mendahului aku?
malam pertama ku dambakan kini telah hancur dan penuh penyesalan. Yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan hatiku ini, orang yang makan nangkanya aku kena getahnya, ku kena getahnya. Well, Allah cek ini tenanya ke eta kiai teh cenah nyanyi naon. Eta teh lagu parabol, parawan anu jebol ti heuh. Eta hampura sia kasalaki kokom. Aya cek kokom di dieu. Aduh. Ampun teh. Pak itu baheula teh kieu mah teh eta hampura. Insyaallah ku Allah bakal dihampura. Jadi gerak tobat. Akhirnya ku akibat salaki terus, ku akibat pemajikan terus nganyeri we kanu jadi salah. Salaki ge jadi kalah ngabalas. Naudzubillah min. Heuh paingan atuh salaki teh unggal poe teh ningkah. Biasa tara make minyak rambut ngajripit. Biasa tara make minyak seungit. Make minyak seungit. Heeh. Minyak seungitna minyak sinyong-nyong. Sobotol gope disemprotkeun teh lain seungit kalah bau mayit. Kunaon cenah jadi salaki aing teh jarang bali kebetah di imah para dahar di imah sing goreng sok dahar wae di luar sok aya anu ngampihan. Naudzubillahi min pacilingan caina seef aya keongan jeung aya jamur paingan salaki aing kumaha seef kapeng-peongan ku janda di bawah umur. Naudzubillahi min dalik rumah naudzubillah. Lamun ayeuna pamajikan nyeun kasalahan ulah dibalas deui kudu jadi salaki. Eta nu disebut gembrung galeno. Salaki burung pamajikan. Heeh. Eta cek ibu eta lain cek kuring. Lamun erek ulah selingkuh kawin sakali. Beres gitu. Kunaon perjinahan ayeuna diantepkeun sementara nu poligami dimasalahkeun. Tah ieu cek kuring. Mata ka. Ka. Ridho mun salaki kawin deui. Teu cenah. Allah karu. Bu, nu meunang kawin deui lamun nurutkeun ilmu fikih ngan ukur 4 rupa, 4 golongan. Catet ku ibu supaya diasupkeun kana hati sanubari. Golongan anu kahiji nyaeta peja. Manehanana bisa adil ku jabatan ku kakuasaanana. Nomor kedua nyaeta agniya, bisa adil ku harta. Nah, nomor katiluna ulama, bisa adil ku el. Nomor kaopatna nugel. Simkuring ayeuna rek nanya ka ibu-ibu, Bu, salaki ibu pejabat atana bisa sanes? Sing tadi karah kadengeun. Salaki ibu nu beunghar atawa sanes? Salaki ibu ulama atawa sanes? Kari-kari salaki ibu teh ulama sanes, pejabat sanes, agnia sanes, tuluy ka ibu minta izin hayang kawin deui poligami. Berarti atuh lamun kitu mah salaki ibu teh termasuk anu ridho begas salaki gelo. Mata ulah sina kawin deh. Aya janda di dia. Cung janda. Makanya hadirin ibu bapak sadayana. Ini kan tadi. Jadi gerak tobat. Nah eta hungkul anu kudu ditobatan teh seueur. Anak kanu jadi indung bapak lamun teh nyieun kasalahan gerak kasalahan ketika teu ditobatan akhirna matak motoran kanu hate jadi penyakit dina hate lila-kalilaan hatena jadi mah lamun geus maot hatena pareuh teu bisa hurum, teu bisa connect, teu bisa nyambung jeung Allah Subhanahu. Doana ge moal ditolak kunaon pangna doana ge ditolak kunaon pangna ditolak sabab henteu nyambung eta teu nyambung masalahna. So memboga anak gerak mentah hampura ka indung bapana lamun kurang ditingali nu jadi indung masya Allah kerletik budak ngagantel we taras itu mata ulah aneh lamun teh mah aya anak anu
nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain kana sagala rupa teh hese we berarti eta kudu ngaca boa-boa doraga ti indung ba ngalahirkeun salama ngandung salama 8 bulan bedeung indung melendung tapi nu jadi indung tarapun sanajan unggal poe budak rungsing tapi nu jadi indung tarapusing itu nu jadi indung mah bahkan ieu budak teh sok ngagantel we di papangku di ais rek nyeuseuh di ais erek masak di ais erek neang cai erek ka kebon erek ka kamar sare jeung salaki boro-boro dipisahkeun halo dipisahkeun menjarakeun teh teu ditulah cenah Aceh Pasarena heeh tuh ngagantel di dirinya di ais cik kuring rek naros lamun teh mah ayeuna urang geus gede tuluy kemudian aya indung urang di saat ayeuna teh geus jompo geus kolot osok urang di ais lamun hayangeun ka mana osok urang di panggung urang mah keur budak kudu jadi indung aya nongtot teh hos eutik nepikeun ka diusap teu diusap hararese dikecrok kudu jadi indung laras cik ayeuna coba di saat urang geus gede urang boga indung urang geus kolot geus nini tuluy sales mah erek dikecrok hah? Subhanallah mata urang ayeuna mengpeung keur jeneng mengpeung urang keur jadi jalma mengpeung urang keur boga harta sok bahagiakeun nu jadi indung bapa bahagiakeun nu jadi indung bapa tanya indung teh mah hayang naon cenah mama hayang naik korsel ke bawah kumaha teh cenah ge sugan di Sidolog cenah aya pasar malam oh aya mah ayo urang naik berangkatlah ke pasar malam geus kitu tuluy ieu si mah teh naik korsel wah korsel eta dipuirkeun muir begitu beres naik korsel tuluy si mah teh turun geus turun kudu jadi anak nu hayang ngabahagiakeun ka indungna ma sok ma ayeuna hoyong naon tuh seueur nu dagang hoyong baso hoyong naon atuh hoyong kolak hoyong cimol hoyong sosis bakar hayang naon atuh hayang utah olieur ngaranna naik korsel keun indung menta naon rupa perkara sok jumponan dan geus kolot mah aya nu disebut power syndrome penuh kecemasan penuh rasa kecemburuan kalakuan teh kadang balik deui ka budak leutik batak lamun teh mah hari ini aya jalma anu nete sem nincak sam kaluhur ngagadep kahanap oge ngagudung ngaca diri boa-boa urang doraka ti indung na'udzubillahi min summa na'udzubillah terus naon deui atuh tobatna lain ngan ukur eta seueur anu kudu ditobatan tapi aya anu paling vital nu mana hei jalma-jalma anu tara usaha geura tobatan nasuha Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang di sim kuring mah ketika jadi santri kemudian mungkin geus asa jadi waliullah tara daek usaha cara pajarkeun teh tajrid mutajaridin malamun anjeun teu kawin hirup sorangan cicingna dileuweung maka mangga eta mutajarid ari boga pamajikan mah kudu usaha diajak dagang cenah teu aya cupat diajak tani teu bisa diajak bisnis embung ari nyeun status diganu heueuh suatu saat akan indah pada waktunya aya nu kitu kan ketika usaha kade ulah mohokeun akhirat wahai jalma-jalma anu sok tukang usaha tapi mohokeun akhirat geura tobat ari urusan dunia mah geus aya nu ngatur urusan dunia mah geus aya anu ngatur geus dijamin dunia mah ku Allah mata aya pribahasa mun ngakal tangtu lamun kayang tangtu par lamun daek usaha minimal boga hasil sok sanajan sasiereun sabeujeuh geus dijamin tapi akhirat teu aya jaminan ti Allah Subhanahu wa taala
sugan kena ieu mah keturunan nabi langsung masuk ke surga henteu, sugan ieu mah keturunan wali songo langsung masuk ke surga henteu. Saha bae teu aya jaminan urusan akhirat kecuali jalma-jalma anu geus didhawuhkeun ku Allah sareng ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok gerak urang diemut-emut urang tapakur ibu sok urang diemut-emut ku urang dirasa-rasa ragap hate anu pangjerona bukakeun hate urang anu pangjerona. Sok ketika urang ayeuna boga kahayang setiap waktu setiap saat tapi geningan sholat urang sakocer kabutuh teu eureun-eureun nah ari dina ibadah meus eureun meus Allah bikin segala rupa perkara ka urang tapi dina nalika urang ibadah geningan kunaon urang nuntut mangrupa-rupa perkara. Batak saur Syekh Ibnu Athaillah ijtihadu kapi madu minalaka wa taksiru kapi matulib gaminka dalilun alan dimasil basiratin minka. Sungguh-sungguhna anjeun dina usaha dina ikhtiar dina mudag dunia tapi sementara anjeun mohokeun urusan akhirat eta ngabuktikeun bahwa lolong napa non hate mending lolong keneh can nepikeun ka modal ibu naik we di kitu kieu ge mending lolong can nepikeun ka maot hatena. Urang udag dunia teh diudag ku urang ari dunia teh nu Allah sadayana oge urang udag dunia tapi sementara urang poho kang boga dunia maka rek hasil jeung barokah kumaha usaha urang betul sakudu diwelkeun deui mah well matak lamun hayang hasil udag dunia hayang hasil teu barokah tong poho kanu boga dunia. Alhamdulillah bahkan aya deui geuningan ibu jalma anu hayang untung tina enteng manehna kalakah indit ka Mbah Jamrong kalakah indit ka Mbah Jamrong indit teh ka Mbah Jamrong aya gitu sok aya nu ka Mbah Jamrong heuh pananyaan teh ari pananyaan teh kabagi dua bu aya pananyaan lamun tema kurang ditanya kemudian nu kaluar teh nasihat-nasihat agama kemudian manehanana teu wani ngaleuwihan ka Allah Subhanahu wa taala dharma ngadua dharma ikhtiar urusan cager dipasrahkeun ka Allah lain ngan ukur di mulutna tapi jeung hatena nekatkeun kul kullun min indillah wa bi qudrati eta mah teu naon cenah hayang anu urang istihara heula sok terus anu jadi masalah mah ketika urang datang ka pananyaan ieu pananyaanana ngaku padahal mata apa naon segala di beja geus puguh mah nyeri gering mah disebutkeun aya anu nal aya nu ngaheureuy geurah hiji waktu aya anu can kawin-kawin jadi aya nu teh can kawin bujangan aya janda aya gadis aya cung nu can nikah 2 kali hiji waktu datang ka Mbah Jamrong Mbah kuring teh cenah yang kawin ieu teh Pak. Sabaraha tahun aya umur? Tos 52 Pak. Hayang nu kumaha? Nya ari kahayang mah 25 tahun nu masih keneh dempot. Eta kahayang. Geus kitu ieu tuluy si Mbah Jamrong teh nyokot baskom ti kamar baskomna dicayan geus kitu tuluy ditingali teh bener teh henteu. Kang jodoh anjeun mah sabenerna mangan orang deukeut ngan genep lengkah ti imah anjeun ceuk saha? Ceuk Mbah Jamrong. Wah atoh eta tuluy balik ka imah geus di imah tuluy diitung genep imah ti manehna sok urang bareng gitu babarengan 1 2 3 4 5 gen kela begitu reka genep kaget ka bina-bina naon sababna nu kagenep ternyata kana munding boa jodoh aing teh munding demplon-demplona mah geus sakur ya. Pinaku aing kudu kawin jeung munding. Akhirna balik deui ka saha? Ka Mbah Jamrong komplain. Pak, geuningan ieu teh kanang munding nu nomor kagenepna mah. Oh, begitu masalah atunya heuh. Ganti we atuh cenah ayeuna mah ku babacaan. Heeh. Sok ieu. Aya babacaanna tuturkeun ku anjeun ke lamun aya awewe bacakeun ku anjeun ke bakal bueuheun. Wah, langsung maneko. Tuluy geus kitu ceuk si Mbah Jamrong.
turutan jang kasihan aing si taruh gatung sarat taruh mata kelanjut bisa tahun salembar mata kelar sebulan sepucuk mata rindu seminggu seperti mata cinta saasih maka welas asih ke awaking ratu kinasihan ningali katel jika aing ningali piring jika aing ningali baskom jika aing sirwitil sirit pakait jeung itil eta mah cek cimbah lain cek cimpuri halo ayah nusok kamah jamrong dia ibu hayang menang jodoh bapak hayang menang jodoh amparkeun sajadah ikhtiar sing maksimal ulah hayang mentokna ulah hayang eureun lamun ngakal tangtungan lamun keyeng tangtupar mun daek usaha pasti bakal has maruk cukup gitu kawin ku kawin unggul tapi kudu usaha sagala rupa oge make tuh patakan sok aya geuningan pamajikan anu buat beun kan jadi salakina henteu peka kuduna masing peka kunaon pamajikan teh buat beun kan jadi salaki ulah ujug-ujug nyaranget jeung nyoromot kan jadi salaki ulah ujug-ujug nyarekan kan jadi pamaji meus pamajikan teh jadi bulan-bulanan aya nu kitu halo kuduna masing mawas diri talung ti kunaon nu jadi pamajikan teh beun kan jadi salaki oh ternyata lipstick na GBA geus dicokelan ku tungtung pilih halo bedakna GBA katingali saliwat diganti ku tipung tarigu aya di dieu gitu lamun kumawas diri kitu insyaallah aman jadi sing daek usaha beun sarana mah ibu lamun kusim kuring ditataan seueur kabina-bina nu kumaha anu kudu ditopatan kurang nu mata kerusakan hati kan ku sabab ieu paratos yang teuing tapi terluar dia terus ngalian jam terus jam 12 leuwih hiji waktuna moal cukup ngan urang geredegeun hiji ku taubatan nasuha nomor kaduana ku mujalasatil ulama kemudian ngupingkeun elmuna para ulama campur gaul jeung ulang campur gaul jeung ajeng jeung kiai jeung ustaz geus kitu kupingkeun elmuna ti para ajengan ti para kiai ti para ulama ulah nepikeun ka ayeuna urang pro kaajengan ieu mah resep kaajengan itu mah teu pati res berarti eta lain ahli manggening kitu para ajengan di kampung mah eueuh nu ngagay sing tadi katungarah kadenge ajengan di kampung mah eueuh nu ngagay sedangkan ayeuna ajengan di kampung bertugas kumacarana supaya nyalametkeun ibu jeung bapak warga masyarakat supaya salamet dunia akhirat tapi eueuh nu ngagay ya eta oge KDKM digaji ku desa aya 50.000 salila sabun erek cukup 50.000 ke ibu halo maka mumpung aya keneh para ulama mumpung aya keneh para ajengan mumpung aya keneh para kiai di lembur yuk ku urang-urang tuntut ilmu urang cuk jalur pituturna bahwa ilmu ulama ieu teh bisa nyageurkeun hate anu maot ngahirupkeun deui hate anu maot saur Kangjeng Nabi tinggal dina kitab Nasoihul Ibad alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar anjeun kudu campur gaul jeung ulama ngupikeun nasihat ti para hukama saestuna Allah Subhanahu wa taala ngahirupkeun hate anu maot hate anu paeh binuril hikmah nyaeta ku ilmu para ulama ku ilmu anu manfaat kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar seperti keun Allah ngucurkeun cai hujan kana bumi anu tandus anu gersang lantis harita keneh insya. Jadi hari ilmu mah siapa cepat dia dah sanajan ayeuna geus kolot tapi teu daek ngaji mah moal meunang sanajan budak leutik ari ngadaek ngaji mah meunang siapa cepat dia dapat sim kuring kamari hajian teh tahun 2023 kacaritakeun di Makkah ibu di Makkah budak umur 6 tahun Masya Allah geus parit eta bahasa Arab ada di Makkahnya ada orang Arab pinter da orang kunaon cenah urang teu pati pinter bahasa Arab sabab lebih cepat kene budak leutik tibatan urang betul sanajan urang ayeuna geus cetuk heuis geus kolot geus putaneun tapi teu daek ngaji moal meunang
bakal eleh ku budak leutik anu ololeho tapi daek ngaji. Jadi bukan apa ngaji we ayeuna mah. Hayang pinter, hayang soleh, hayang terhindar tina masalah, boga hutang, bayar saya lain ngaji lah, boga hutang. Eta nomor kedua. Lamun ayeuna kumupingkeun para ulama, ieu hate anu maot dila kalilaan bakal tumbuh deui, subur deui, hurum deui, bisa connect deui jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Patak sing cinta ka para ulama. Ibu cinta ka para ulama, cinta ka para kiai. Yuk lamun cinta jeung ka para ulama, cinta ka para kiai, urang buktikeun ayeuna. Lamun urang boga harta urang ngan dua perkara leungit. Hiji bisa jadi harta anu ninggalkeun ka urang ti heula alias kagarong atanapi ka musibah atanapi harta mah aya ngan urang nu boga hartana ninggalkeun kana harta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu ngagunuk-gunuk harta, ibu mau ti heula paling banter harta ibu dipake ku salaki, dipake kawin teu ridho teu. Halo. Mata urang buktikeun kacintaan urang ka para ulama, urang buktikeun kacintaan urang ka pasantren, urang buktikeun kacintaan urang ka masjid. Dina siang ayeuna teu aya nu ngaharewas ka simkuring, tapi ya mah inisiatif urang ngagelar sorban, urang sedekah sabilasana keur pembangunan ieu pasantren naon namanya? Pesantren Nurul Falah kusim guring tadi taroskeun ka Kiai Cece jadi Kiai itu. Nah itu bangunan luhurna acan acan cenah buku ya masih kene keur kumpul. Matak urang sumbangkeun ayeuna urang niatan bahwa urangnya ka para kiai, urangnya ka para ulama, urangnya kana agama non rupa anu bisa kurang dipersembahkeun urang persembahkeun. Astagfirullah Rabbal baraya. Nomor katiluna nyaeta amal. Non cenah amal teh berbuat seperti nembe ibu berbuat sedekah tadi nyantuni anak yatim, ibu aya mawadahareun ka dieu eta teh berbuat. Alhamdulillah simkuring yakin orang dieu mah hatena harurum sadayana amin. Hatena harirup sadayana amin. Ya Rabbal. Jadi cara keur ngobatan hate anu maut sakurang-kurangna 3 perkara urang sebutan deui. Hiji nomor kadua campur gaul jeung ulama bari ngupikeun elmuna para ulama. Nomor katilu amal berbuat. Terakhir urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tundukkeun mastaka urang ngadoa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma inna hadha mahaduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika. Taqabbal bina amalana wa kafir an sayyi'atina wa hdina wansurna al-jazaa. Allahumma ij'al hadha ma'had nurul hidayah ma'hadan mubarakan mu'ayyadan mansura hadiyan mahdiyan nafi'an lil ajmain. Allahumma ij'al hawalai hadha ma'had min ahliyatil jalali wal ikram di jabar ya qahar ya dabashi syadid khudh haqqana mimman dhalamana wa ala alaih. Ya Allah, dina siang ayeuna abdi madep ka anjeun sadayana jangan laksanakeun kewajiban thalabul ilmi nyucuk jalur ditutur Rasul memban tugas ajaran pangeran apa tanda agama. Ya Allah, mugia abdi sadaya sing janten jalmi anu eling, abdi sadaya na paham bahwa suatu saat abdi teh bade ngantunkeun ieu alam dunia duka teuing isuk atawa pagi. Begituna kamu jalma-jalma lamun anjeun bisa keneh salat tukangeun imam teruskeun samemeh anjeun di salatan di hareupeun imam maot ngarang. Sopamina anjeun ayeuna masih keneh bisa nutupan aurat, tutupan sing nepikeun ka buni, samemeh aurat anjeun ditutupan ku buntelan tina boeh. Sopamina urang masih keneh bisa nguntar nganter kanu jadi indung bapa, pikeun ka ditu ka dieu pek anteur
samemeh anjeun ke maut dianterkeun ku jalma nu harirup ka kuburan. Saupamina anjeun masih keneh bisa maca Quran sok sanajan dieja terus baca Quran samemeh awak anjeun diurugan ku taneuh beureum ruh ku padu merat ku lemah tuluy di dinya samemeh dibacakeun Al-Quran di hareupeun di luhureun kuburan. Lamun teh mah anjeun bisa amal sok sanajan ngan saeutik sok teruskeun eta amal samemeh anjeun maot sabab loba jalma-jalma anu hayang balik deui ka alam dunia ku akibat teu bisa berbuat, ku akibat teu bisa amal hade, ku akibat teu bisa sedekah, ku akibat teu bisa zakat, ku akibat teu bisa ngalaksanakeun kahadean. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah kunaon atuh abdi teh make wakati mautan ceuk jalma nu marah. Hirup gendai abdi ya Allah abdi rek daek sedekah fa asaddaqa wa akum minas sholihin abdi rek jadi jalma saleh. Wah sakitu bahaya jalma-jalma anu tukang maksiat anjeun ulah putus asa tina rahmat Allah la taqnatu mir rahmatillah anjeun ulah putus asa mending keneh anjeun tukang maksiat tapi tobat daripada aya golongan jalma-jalma alim golongan jalma-jalma pinter tapi dina hati ngarasa pembener sehingga katarumpakan ku sifat-sifat syaitoniah ngarasa diri bener sombong takabur padahal itu pantes takabur ngagukur Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai jalma-jalma nu tukang maksiat geura tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nungguan beu ka dieu ceuk Allah anjeun maksiat kamari beu ka dieu ku kami ditungguan 24 jam anjeun can datang keneh wae beu ka dieu ku kami ditungguan sabulan anjeun can datang keneh wae beu ka dieu ku kami ditungguan satahun anjeun can datang keneh wae sehingga sampaikan ke 10 tahun anjeun masih keneh pangprang berbuat maksiat beu ku kami ditungguan ceuk Allah iraha bae anjeun datang ka kami sehingga hiji waktu eta jalma teh terpuruk kanusan terpuruk nah kembali kana titik nol segala rupa hese usaha da bangkrut segala rupa teu bisa hutang dari itu ka dieu akhirna muntang mungkul ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah abdi sumping ka anjeun ya Allah abdi hadir ka anjeun bari ngamarkeun sajadah beu ka dieu ceuk Allah beu ka dieu seakan-akan ditanggeup ku sifat Rahman Rahimna Allah. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sifati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallu ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus jam 12:30 kirang. Hadirin ibu bapak sadayana sim kuring terakhir yang diapunten ka ibu sinaran ka bapak diri aya kalepatan bade ngapunten ka sim kuring sakitu nu kapiatur hadirna Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.